أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Kangjeng Nabi sebagai manusia langsung sedih karena ge manusia. Kangjeng Nabi teh kapan manaon Muhammadun Basyarun tetep manusia dahar nginum sarejima nu matak aya sebagai sifat kemanusiaan begitu dikitukan ku kaumna cep ka jero hate aya nyeri kudu kumaha deui atuh pan ieu wahyu tapi kok teu daek nurut deuk kumaha deui manya make kudu jeung nyangka meunang ciptaan aing manang ciptaan kaula meunang meunang jeunan kaula rekayasa kaula ieu mah ti Gusti pan kula mah teu pernah nulis teu pernah maca jolna Al-Qur'an eta nyahoeun atuh kudu nama nulis teu pernah maca teu pernah jaumi pan kaula teh tapi tetep lain nu teu iman mah teu iman kunaon eta hawa nafsu ditumpakan ku setan tuh mentek sing hade di sekeliling urang teh setan malulu teh numpakan di dieu di punduh di celi setan teh di mata setan teh di irung setan di sungu setan pinuh setan betaheun setan di awak urang komo di awewe mah di konde pagedena setan numpakannya njot-njotan di konde di dada di dieu numpak di dia di dada komo lamun lempang di endut-endut kunyana ieu waduh dibujur di dia setan malu entak sing ade setan mah terus bae ngagoda urang terus bae entak aya hiji rohib baheula ibadah ka Gusti Allah terus bae jana di musholana ibadah mun kuari mah geus dijangkat jadi wali Allah. Ya mah memeh zaman Kangjeng Nabi ngaranna rohib. Rohib teh pendeta. Pendeta teh kiai. Begitu nyana ibadah ka Gusti Allah geus ngeunaheun jasa sorangan bae di gubuk. Tiba-tiba aya awewe. Beak geus geulis geus. Geulis jasa geus. Bari mawa kadaharan ai praktek cak awewe teh ya rohib wahai pendeta tulungan abdi bahaya ngendong didinya lantaran tempat abdi jauh fa inna makani ba'idun tempat abdi jauh kene abdi mah tulungan hayang ngendong didinya je cak rohib teh ngendong di dieu bari mah awewe abdi mah tetep bae ngendong di dinya tulungan abdi mah ieu mah lantaran kapeutingan cak rohib teh atuh geus naik kan usuli naik begitu naik atuh terus bae rohib zikir ka Gusti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha horenganan nyana di tukangan rohib bubuka baju dibuka gunyana beres baju kutang dibuka sempak dibuka geus eueuh sahelai rambut acan nu nempel di awak mangkaning ulah dibayangkeun awewe berebes ieu mah waduh urang timur tengah teh atuh Libanon awakna beureum lain putih lain koneng lain irung mancung bulu mata na bentik bureuleuh masya Allah cangkengna anu ngabiola teh buah dada nu ngajarendol teh ya Allah ting-tingna kiai keur zikir bae dihareup kiai la ilaha illallah la ilaha nyana kahareup ka dieu
do rada goyang-goyang seetik ala Inul lah cak kiai nanaonan ieu budak nanaonan cak ieu tetep baik kiai la ilaha illallah la ilaha illallah terus jaga deku dia cek awewe teh abdi mah ka dieu lain rek nanaon di samping abdi ieu hayang kenal karohib ka mama ya abdi mah hayang dinikmati badan abdi abdi nyanggakeun sadaya-daya masrahkeun diri kamu eueuh sasaha ieu mah urang di luhur ngan duaan doang cuaca sakieu tiisna pan jadi kos kieu atuh cek rohib teh ulah kitu ih kula mah keur ibadah ka Gusti tutupan moal kajen kuku mah henteu kula mah kajen kuku mah terus bae lamun encan dinikmati abdi mah encan dipersunting ku mama ieu abdi mah moal eureun terus bae deuk ngagoda pan jadi kos kieu atuh terus bae nya ngagoda kiai tetep bente kuat wali bangsa kiai Golkar mah atuh geus teu kudu hese mah tinggal ceklak wae sadaya aduh ieu kulantar geus jadi wali kuat istimewana wali teh kos kieu kuat barang jelema anu bangsa kiai-kiai kos kitu mah je kabeneran ieu we puguh ge ku aing diteangan ieu mah geus aya di hareupeun tinggal nyantap doang tapi tetep kulantaran terus digoda cak eta kiai teh ke tungguan sakedeung ieu mah mengarah kana seuneu gede lamun ku kaula ieu dipigawe berarti kaula asup ka seuneu gede ke kula dek nyeun seuneu leutik heula tungguan mangga cek eta awewe teh sugan teh naon horenganan nyana ngahurungkeun lampu diminyakan lampuna geus diminyakan diseundut nah ieu ngaranna seuneu leutik eta mah nu dipalangkakan seuneu gede atuh pan eta panas lagi poara panten-panten panas ai urang mah atuh teu kaharti seuneu gede seuneu leutik teh urang mah dianggap sorga bae eta kos kitu jauh sasaha pan Masya Allah tapi wali mah kos ieu seuneu leutik ieu ente mah eneng mah seuneu gede ya delekeun boro-boro deuk ka seuneu gede seuneu leutik ya daya ieu curug mama dek kana seuneukeun coba ngerecek tante dideulekeun bae teh ku awewe teh dideulekeun dipantangkeun atuh terus hurung getih ka dieu ieu seuneu leutik bae kos kieu engke kumaha lamun engke di seuneu gede dikulub engke disate engke ngeunah teh sabaraha sakedeung ngeunahna tapi seuneuna seuneu gede ieu mah seuneu lampu kos kieu terus bae ku cenah geus hiji nu ieu curug wari ka dieu ka jempol dibeuleung geus beuring awewe geus beuring naonan ieu contoh seuneu kos kieu terus ka dieu terus lima-limana dibeuleung ngajoak awewe ngajoak ya teh ngejoak ngejerit lantaran nyana teh neuleuh bahwa eta seuneu leutik bae kos kitu komo engke jadi kabayang teh ku awewe teh wah beureun aing lamun zina teh disiksa di neraka eta seuneu leutik bae mah dikeun ngem ka dieu terus keluar getihna ngajerit awe pae golepak bae pae kitulah awewe setan anu tadi ngagoda teh ngalamun je teu hasil aing ngagoda koit sia wah kaluar nya nanti dinyata ti awewe teh geus teu mampu nya ngagoda kiai ya geus jadi wali turun nya ka handap setan ngalamun me dihandapeun gubuk
percis kos jelema anu eleh wahweh we gitu. Budak kuari teu nyaho wahweh. Pakong nyaho kuari mah. Dasar sia pemain meureun. Tah barang datang ka isuk-isuk langsung setan teh ka kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa di negeri kita ada seorang wali. Tapi ternyata dia adalah pezina. Wahai masyarakat, sampaikan kepada pemimpin bahwa ada seorang wanita dizinahi, setelah dizinahi dibunuh. Inilah pemberitahuan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahara IMZ kajajadan datang. Waktu rame jelema nyampaikeun lah akhirna ke gubernur, nyampaikeun ke raja. Raja didinya langsung membuat tindakan. Coba, wahai para menteri, tolong, di mana eta wali? Bener apa henteu? Panggil ka dia. Ditanya deui eta si setan ngarupa kiai setana. Masya Allah, udang-udang ngaleuwihan ti wali nu tadi. Wow, udang-udang nanya gedenya rapih, sorbanna ngambai ke handap. Kok sorban nu meuli di Mekah kuari para ranjang jasa jang naon meureun maksudna eta. Oh, mohon maaf Pak Kiai. Ya, saya boleh bertanya? Siap. Tolong jelaskan di mana itu wali. Di sini lurus, nanti ada bangunan kecil di sana. Nah itu coba periksa di sana, ya. Nggak usah diantar sama saya. Aib urusannya ini. Ini menurunkan derajat sesama wali. Kan tidak boleh saling mendahului antara wali. Tolong jasa setan. Otak setan masih ada. Si ada setan mah. Jeung kiai ngarupa kiai, jeung wali ngarupa wali setan mah. Komo atuh tama jeung pejabat mah geus teu kudu rurupaan tama emang ngahijinya nama kaditu sagolongan. Ya Allah ya Rabbi dia. Terus ditinggali bener aya keur zikir bae kiai. Wahai rakyat Kulan. Coba turun. Aya naon? Tugas di kerajaan. Turunnya. Panggil ke kerajaan, bawa. Begitu dibawa, maneh boga gubuk jang naon cek raja. Oh, jangan laksanakan ibadah. Di sabaraha tahun maneh ibadah di dinya? Alhamdulillah puluhan tahun Tuan Raja. Kumaha kuari? Alhamdulillah oh masalah. Bejana anjeun di luhur teh aya awewe, muhun aya awewe. Tenang we eta wali. Awewe di dinya kumaha kaayaanana? Coba titah turun. Pae. Kumaha eta bisa jadi pae? Wallahu a'lam, urusan Allah. Kajen kukumaha ge ieu mah urusanana meureunana dizinahan, setelah dizina dibunuh supaya ulah kanyahoan. Teu cek cenah ieu mah urusanana nya nama kaluhur milu ngendong kemudian pae sakitu bae. Ieu dibungkus bae tah, nu urut dibeulem teh dibungkus. Teu bebeja. Tenang bae wali mah tenang. Begitu terus didesak-desak lantaran geus kapiheulaan ku setan-setan asup deui ka tuan raja nu mengadili. Paksa tamanya nama menghelak, wali bohong kan. Setan terus membisiki, terus geseret bae bunuh tama kos kitu bagus. Coba cek tuan raja teh, coba ayo urang ka gubuk. Hayu. Ayo eta awewe dulu. Atuh aya tuan raja. Bawa ke handap sorangan lantaran pagawean anjeun. Lantaran nyana dipaksa atuh diakeup ditalian ku tuan raja titah diakeup. Seret. Lantaran saksi menghelak sejuta kali menghelak tetap nyana bela dirina teu berdasar, teu mendasar. Tetap ieu mah kudu diadili, eksekusi bono.
sedangkan baheula mah di mana-mana dek ngabunuh nu zina diragaji sainting heula leungeunna diragaji terus leungeun heula terus suku terus kakarake ka dieu diragaji bae atawa diragaji teh di dieu heula di punduk di hulu dibelah dua ke kakarak sainting kitulah cara ngaeksekusi di zaman harita langsung dibawa ke tempat eksekusi dua jeung ngawewena didinya ditonton ku masyarakat pan kuduna mah kitu ieu kuari ge kuduna mah kitu asalna nu zina dibawa ka lapangan diranjam mun zina moson keuna kadeuleuan ku kabehan abeh jelema sieun kuduna mah kitu kuari mah lamun anu zina lain dieksekusi dikawinkeun atuh ngeunaheun mantep nu saja nurutan aing abdi kawinkeun lah cenah zinah deui iya langsung begitu teh endek di ragaji kieu teh Allah Maha Kawasa mere hirup deui tah ka awewe nu geus paeh teh celeng abdi adalah seorang gadis kaget atuh kabehan ngahaja abdi teh datang ka luhur maksudna abdi teh pura-pura kitu naon ngaranna ngiuhan tapi padahal maksud abdi mah hayang dinikmati ku ieu rohib ternyata manehanana kuat jasa zikir bae ka Gusti Allah tidinya terus manehanana ngayakeun seuneuletik sebab anu bakal dihareupan ku nyana adalah seuneu gede nah ieu seuneuletik teh sugan teh naon horenganan damar lampu ku nyana ieu dibeulem ngerecek kulacan kaget dua dibeulem ngerecek kulacan begitu kaget tilu begitu kaget kurang mulai kaget terus nu lima-limana dibeulem kaget kula seuneuletik bae sakitu poharana komo kumaha koe kumaha seuneu gede di ditu komo engke seuneu gede tidinya kula ngaheap ngajerit paeh kula tah tidinya bareng paeh kula geuleuh paeh deui emang paeh beneran tah mah ngan dibere hirup bae ku Gusti karomahna wali cek Tuan Raja coba eta buktikeun coba naon nu ditutupan bae eta leungeun dibuka begitu dibuka bener horenganan ieu urut leungeun urut meuleuh tapi mah keur carita setan mah kitu tah pugu teu salah teu naon nyana nyarupaan wali deui pidato di tengah-tengah negara teh setan teh kos kitu inget urang waktu Kangjeng Nabi erek dibunuh teh ku Abu Jahal musyawarah kapan teh para inohong di Mekah dipimpin ku Abu Jahal kesulitan kapan mencari titik naon kelemahan Kangjeng Nabi jol we aya aki-aki kapan memberi solusi apa dia teh setan tanu matak sing hade setan teh asal musyawarah bae datang setan asal musyawarah datang setan atuh kanu bener ge setan mah datang tah komo tah mah di balai desa mah setan loba jasa komo kuari deuk pencalonan setan kajajaden loba jasa di DPR tak setan memilu di dinya lain lalagaan di zaman Kangjeng Nabi baik urang kanyahoan setan ngarupa aki-aki mere solusi setan ieu tah nyaritakeun wali supaya dibunuh setan pidato nyarupaan ka MZ coba eta tuh kuari teh di tempat-tempat ke situ teh setan malulu luar biasa setan di balai desa geus kieu bae duit naon eta duit ya pembebasan deh itu bara duit perpuluna sabaraha sakitu perpuluna geus kaluarkeun menta deui ka ditu menta ka dieu menta ulah sok ese lamun nya teu daekeun persulit mantak naon sih jaka kawasan kan aya di desa eta kan raja cekeun teh ulah sok ese mumpung jadi lurah engke mah geus teu ireun jadi lurah mah rese enggak sajung ke duit aja ya itu duit mabok mumpung jadi lurah mabok awewe judi lah gitu ya jadi geng geus sakedeung mah di alam dunia enggak sudah SS ish atuh ke mun ditangkep ya bere duit polisina aja sarua sabangsa jeung sia ulah rese tah setan mah kos kitu tah setan tah kos kitu ya Allah ya Rabbi
lamun kanyawan dikerek batu bol kanyawan ngan kadang-kadang ngarupa setan teh eta model tadi tah. Go kamu di DPR mah. Wow. Praksi Golkar panglobana di dinya setan tadi. Wah, di Petilu aya. PKB aya sarua bae di dinya ge sarua. PDI rada loba teman di dinya mah. PKS oh juri balulu teman di dinya. Loba marilu di dinya. Emang kumaha gitu. Masya Allah Karim, ya setan bisa kos gitu. Nah iya ge setan nyaritakeun carita ka tokoh-tokoh Mekah. Iya nyaritakeun setan, cak setan teh ulah dipercaya Muhammad mah. Budak kamari. Gengsi, bae nuturkeun budak kamari. Ngadahar uyah lagi lansia. Lebok usia uyah. Sakilo atuh. Ye, ulah sageunana gitu ka Muhammad. Kuari mah kieu bae. Bener eta pangeran Allah teh pangeran bener. Tetapi tetep aya deui pangeran salian ti Gusti Allah. Saha ceuk Abu Jahal teh? Eta pangeran jin. Setan eta pangeran. Oh, sok Abu Jahal sok macem-macem aja. Bisa besok aja iman bae. Ulah kitu cek setan. Ya, dengekeun. Asupkeun ke jero hate anjeun Jahal. Bejakeun ka anak buah anjeun bahwa bener Allah teh pangeran ngan Gusti Allah mah pangeran teh nu ngadamel manusia. Tah jelema nangieun pangeran Allah. Tah eta hewan-hewan dawab nangieun pangeran Allah. Ta eta bangsaan am-anam pokokna mah hewan-hewan nu kos sekarang itu ta eta nanyin Allah. Seluruh hewan aya di kebon, di leuweung, di laut eta ngaranna buatan Allah. Ayo. Aya deui pangeran. Jin, iblis, sarua eta tah kadieu keneh. Eta nya nama ngadamel nu sok ngarusak. Mau gajah, ua-ua, ta eta badannya iblis. Ya ada ulah salah bangsa sok ngarusak lah orai kala jengking eta nanyeun iblis berbagai kagorengan tak eta menangin iblis model kumaha cek Abu Jahal model lenong anu sok ditakolan teh tong ting tong tang tong tang ting tong tang ting tong gambang ngaranna tak eta teh nanyeun iblis bejakeun. Aya deui nu kos bedug tapi ditutupan dua nana blang blik dug. Naon sia eta ngaranna? Kendak ta eta nu kos kitu ngaranna buatan iblis. Nu sok dicekel ku raja dangdut teh naon ta ngaranna teh? Tuh nyahoan kabeh. Jawa sok ngadengekeun. Ta eta bejakeun buatan iblis nu kos kitu tah. Nah anu sok dipencet sorangan teh naon aju aya ngigelan awe sorangan. Naon ngaranna? Cepat. Sesok teh jauh bae. Aya ge jauh di atas sia lah. Sia isin no gabejakeun. Tuh organ. Tak eta teh buatan iblis, bejakeun bangsa persurunan. Nusok ditiup teh adu diangkat-angkat teh naon teh ngaranna? Tuh suling nyawan sia teh nyawan aing sih sebenarnya eta buatan juri sarua bae tah nu sok dibawa ku si Betty teh anak ayam turun 10 tong trek 10 mah tereh pae hiji tinggal 9 tereh geus eta nu turun 1000 angel tah mah tah hayang datang ka beres anak ayam turun 1000 mati hiji tinggal 999. Wah angel kene geus bere duit bae geus tidak ilit. Angel tamang geus. Ai 10 mah tungguan geus kurang. Eta geus sarua buatan iblis. Oh, nu kos itu buat iblis. Jaipongan buat itu cak iblis. Cak iblis ieu mere nasehat, mere nyaho ka Abu Jahal. Eta bere nyaho ta bangsa nu kos karar itu ta buatan iblis. Tah
lamun salat puasa zakat teh tenang Allah masjid eta nang Allah tah nu kos kitu tah mushola majelis salim pasantren eta nang Allah tah lamun nelayan nang jurig dah nu di jati teh tah nu di jati nelayan tah eta teh meunang setan tah nyieun tah cak iblis ye tah urang jadi nyaho pan ngaji tafsir bener teu nah bener teu anu sok kadinya saha kan sia sarua bae sia ngabenerkeun ongkoh asup ongkoh aya di dia gini sok asup kadi nyaho geus aing hulu-hulu na tadi geus salaman jeung aing lah nyaho bae pokona mah potongan kitu potongan nelayan kajen buku mah sapotongan kan jelema teh kapanggih jeung ieu mah potongan mushola ye kapanggih jeung ieu masjid ieu potonganna ye ieu mah potongan mushola lain masjid lain ye ieu oh ieu nelayan ye ya atusan nelayan potongan buukna kitu lain deui nu sok nelayan pokoknya mah tina cukuran nanti geus kadele orang ini katempo atuh jelema mah geus pokoknya moal bisa dibobodo bae teh tah eta nelayan teh eta manang setan kos kitu emang aya naonan di jero ulah loba omong di jero nelayan si aya nyawa mah ka ditu bae geus dia ka jero si asup ka ditu geus make pakaian make samping make baju koko mawa sol make sorban terus ya kayak kapanggih kusia di ditu anu hideung aya nu putih aya pokona aya bae aju kadinya mayar pokona mah sia mau duit bae ka ditu geus kan nelayan bakal kapan emang ge nyaho tuh aing pemain sarua bae tah dibejakeun teh ku iblis oh atuh aya kitu mah iya ieu teh jahal lain ti kuari bae anjeun mah sebagai penerus generasi penerus ti baheula ti zaman Nabi Adam terus Qabil ngabunuh Habil tah eta teh nang pangeran setan ngaranna terus datang ka dieuna terus ke pangeran setan teh geus ngacak-ngacak ke turun di utusan Gusti Allah Rasul ngaranna terus datang ka belah dieu Kangjeng Nabi Musa kang terus datang ka Kangjeng Nabi Isa datang ka Muhammad ta eta teh Muhammad teh bener emang Rasul Allah pangeranna Allah ngan aya deui pangeran salian Allah setan ngaranna sok dibahasakeun jin geus sia mah eta bae pangeranna ulah ka Allah kadinya bae emang nyana ge pangeran eta teh bersekutu jeung Gusti Allah pangeran setan teh bersekutu jeung Gusti Allah kitu aju engke ka ditu da kumaha cak Abu Jahal teh ulah hese lamun teu mah aya hiji pabrik kemudian eta pabrik geumeun eta munajat ke pangeran setan belikeun coba ge kotok putih kotok hideung embe putih pencit didinya demi pangeran setan pencit didinya engke ge aya petunjuk-petunjukna engke eyang anu engke ge aya petunjukna tuh pangeran setan ge teu cicingeun atuh teu cicingeun pangeran ngaranna ge ngabogaan anak buah engke ge aya ge nu nyurup engke cirina anu sok tebak-tebakna nu sok make gelang bahar bakal make ikat kumisa biasana kumisa ge tilok di setri kuna serem jadi kuna nyarupaan ka setan geus anu kumisna gede eta teh sarupa jeung setan sia cak nu kumisan teh atuh kitulah setan teh tah ya Allah ya Rabbi Gusti Allah aku janggot atuh Gusti diurus buuk teh diurus rerewigan
mun urang neuleuk da teu diurus, kumis teu diurus, janggotna teu diurus, atuh huntuna ge geus teu diurus, matana ge kos kitu hi semu beureum. Tah eta teh utusan pangeran setan. Bisi aya engke di lembur eta utusan setan. Tanya ge tanya. Aju bae panjana. Kela. Nginget menyan. Tutupan. Di mana Ujang di mana? Abdi ti Bojongna di mana? Di dinya pengkolan itu. Aya naon anak, aya naon? Iya dagang sepatu, iya teu maju, eleh ku batur saingan. Tenang ke, urang ge boga pangeran. Ya, kela seungeut. Aya naon manggil kula. Ulah teh keur istirahat. Di Gunung Kencana dipanggil anak, aya naon? Iya, urang Bojong minta tulung. Unaon? Dagang eleh saingan. Gampang, belum lu tetanggana. Sia setan lu goblok biasa. Tuh, aya kudu dibeuleum atuh teh mah. Musuh polisi tambah kos gitu mah tuh ditikep. Oh bahasa belum teh lain di belum make sunut ceng Bojong aya carana bisa dibelum imahna, bisa dibelum perusahaan anak, bisa dibelum teh dibelum semangatna. Kumaha Ujang dek meulina bae mahal atuh dibelum kabeh. Ujang anu bakal maju itu anu bakal ngajejas kitu bae eta mah hitung-hitunganna geus kalau udah istirahat deh ke Gunung Kencana nya. Sia jasa teh juri takos kitu ceng oh di mana ieu hayang ke tarif-tarifna aya hayang puas ka ditu ka Gunung Kawi puas tau gak? Dek ngemonyet, dek ngeorai, dek ngebedul babari teman di Gunung Kawi eta utusan syaitonir rajim aya utusan-utusan di dieu mun daerah Banten aya di ditu di Cibeok ka ditu terus ka ditu Baduy tah ujang mundek ka Baduy ka ditu sarua bae teh ge ti pangeran setan-setan kene teh hayang nu rada deket bae di dieu atuh aya di dieu geus boga utusan-utusan anu di gelam aya di dieu diteureub aya pokona mah di araraya unggal daerah ge atuh ja utusan Gusti Allah pangeran aya anu kuari tata jadi kiai jadi ustad atuh ieu ge sarua pangeran setan ge nu kuari jadi embah-embah dukun atuh araraya di mana ge tak ulah hese-hese dek neangan pangeran nu mana abeh babari manusia kitu wae oh kitu nya jaga puja wah itu bejakeun ka masyarakat di situ Cikupah bejakeun tuh ieu horeganan ayat Gusti Allah nu agung kapagi nu mantak ayat ieu teh diturunkeunana ieu ka kaum-kaum zanadiqah ka kaum-kaum zindik anu manehanana nyaritaan Allah Ta'ala khaliqun nasi wad dawab wal an'am wal hayawan Gusti Allah mah ngadamel manusia ngadamel sato ngadamel ingon-ingon jeung berbagai hayawan-hayawan nu bararagus wa iblis khaliqus siba wal hayat wal aqarib wasyurur iblis mah pangeran nu ngadamel sato-sato galak kaya ning maung kaya ning gajah kaya ning bangsa buaya itu keneh bangsa orai-orai ti mimiti orai nu laletik datang ka orai nu geuleude kala jengking kitu keneh nu bangsa surur-surur nu garoreng-garoreng anu bangsa nu pas diigelan di jogedan eta teh buatan iblis ya Allah kulantaran kos kitu turunlah ayat ieu
waj'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum. Kafir-kafir dijadikeun ka Gusti Allah teh dijadikeun sebagai syuraka tegese jin, tetapi ngamanana lantaran syuraka jadi maf'ul sanin jin teh lillahi maf'ul sanin syuraka maf'ul kadua maf'ul awal jin jadi badal, jadi berarti ngahartikeun wallahu a'lamu bimuradih. Eta para kafirin teh ngajadikeun ka jin sebagai syuraka ka Gusti Allah. Jin teh setan teh dijadikeun syarik, dijadikeun sekutu, persekutuan pangeran antara jin jeung Gusti Allah. Kitulah kafir nganggapna. Masya Allah. Jadi ngomong nage geus bae ulah saling mendahului lantaran ieu ge sarua pangeran Gusti Allah pangeran atuh setan ge pangeran. Geus bae kuari mah urang papada-pada bae lah ulah sok make silih sigeng. Ta eta teh kafir teh boga anggapan seperti eta bahwa jin eta anu rusak, anu nyieun sok rusak sebagai sekutu Gusti Allah dianggap pangeran keneh, padahal mah wa khalaqahum jin teh nangieun Allah hanya dianggap pangeran, nangieun Allah makhluk keneh eta teh. Tapi ku ngeunaan kitu ngaranna ku Kristen, ku Yahudi, ku Protestan, ku Katolik, ku Buddha, ku Konghucu, ku kafir dianggap pangeran nya teh. Cek Nasrani di aing mah teu mangeranan ka setan. Kunaon atuh nyana nyembah ka patung ka batu? Eta teh seakan-akan nurut ka setan, sebab cak setan sembah batu ku sia. Sembah patung ku sia. Sembah makhluk ku sia. Nang saha eta jana nyembah ka makhluk makhluk. Nang saha nyana nyembah ka batu jeung ka patung lamun lain perintah setan. Berarti nyana teh nurut ke setan sebab nganggap bahwa setan sebagai sekutu Gusti Allah. Itulah anggapan para kafirin. Naudzubillah min kadal wa khalaqahum nangieun Allah setan ge. Deuk kumaha deui atuh make jeung di pangeranan. Cek cenah henteu mangeranan ka setan kunaon nyembah ka patung. Jangan teu aing mangeranan ka iblis kunaon nyembah ka batu. Aing henteu nyembah ka jurig kunaon atuh nyembah ka makhluk. Setan teh parentah setan, nasihat setan teh kos kitu teh nyana selalu memberikan nasihat. Urang keur cicing menel motor bararagus teu mobil bararagus warung gelede teu asup ka supermarket mah manita riis ngeunaheun jasa. Kunaon ai urang boro-boro boga mobil mewah, mobil teu mewah ge teu boga, motor ge teu gablek. Cicing di imah anu butut pemandangan sehari-harina motor sakitu baragus na mobil sakitu baragus na imah jeung komo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus diuk di bale ronggang balena ge mending ronggang ge haju eueuh tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasa pan. Kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ke jero hati. Ceng ieu kan zaman modern ai sia kunaon cicing bae kuari mah zaman teh geus global, era globalisasi. Tinggalin lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil. Cek jalan tiapan ieu ge geus berusaha tapi hese pan. Ya tuh usaha da ulah datang ka ngawarung kos kitu doang. Ngawarung kos kitu doang mah tuh datang ka irah ka beli mobil, ka beli motor. Geus ka mana atuh? Deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantap imahna mewah, mobilna loba, usahana maju, tanya loba tatanya tuh jelema mah. Kudu loba tatanya. Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya. Waduh teh setan bisa kos kitu teh. Setan ngana setanana. Loba tatanya naon ge. Teu tatanya mah bal beres. Tuh
deuleu dina Al-Qur'an fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Eta setan eta. Nyata. Oh, kos kitu nya. Datang nya ka dinya se. Waalaikumsalam. Haji teh ka mana? Tuh, haji. Ya, enak tuh kade, kula mah iya dikonsultasi. Ah, ya tuh, Mas. Ngobrol ieu haji boga ieu mah kieu mah keur carita bae ieu mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana dan di mana eta maksudna guguruna. Sok loba tanya usaha bae. Lain ieu mah haji serius antaran kula geus ti duduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu. Sejasa dengan dunia ieu masyaallah kula mangadengekeun kiai-kiai segala wali-wali anti dunia geus teu asup kula teu asup. Mun teu asup tah kos kitu teh tah tetep hayang boga mobil we hayang boga imam mewah lah eta komo teh ki uci ngomongna segala wali-wali lain tersep ya mah. Kos kitu geus bawa ka ngaji mah ka ditu. Ieu mah da ka Mang Haji bae da guru kumaha tuh. Guru kitu ieu mah dagang bae. Ieu dagang ge bangunna Mang Haji mah rugi da teh kitu. Bantu sia ka Dedei ku ari halanan malah ka dibejakeun heeh kula ka Dedei. Nah datang ka dinya sakali dua kali. Bener sia. Bener. Lamun bener hayu milu jeung Mang Haji. Ka mana tuh? Ke Gunung Kawi deukeut. Bener itu kumaha? Sia teh milih nek ngaorai nek monyet nek babaya nek babi atuh babari teh bakos kitu mah. Tuh nggak selalu guna ngawarung gitu kira atuh sia. Angel keneh bakos kitu. Syaratna kumaha? Lah, syaratna mauhna naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang. Geus bere. Anak hiji yeun deui habak. Geus bae. Hiji atuh pun kos kita. Ya, itu sanggup kitu ulah. Itu sanggup kitu ulah lamun sanggup atuh teu naon. Aing mah ngabejan mah mendekat itu aya diantar ku aing. Aing geus jadi utusannya anak puguh. Oh, aja geus aing ge rasulnya anak aing ge. Rasul syaitonir rajim. Geus atulah musyawarah heula tuh sia jeung pamajikan cawa tah eta nasihat setan tah nasihat setan teh kos kitu tah masyaallah kari Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna anu tadi masa pira sakola nangan sakola SMP doang datang ke SMA aja teh dilanjutkeun nya ngawarung jaka pabrik atuh sakikituna bae akhirna brus ka Gunung Kawi ban ngagejelug akidahna kuari mapan ustad tad apa naik ngaji teh kudu boga motor sat-sit kadi-kadi tuh babari mun aya nu maot mun aya ngariung geuna wese sapira 15 juta sapira ge cenah boga aing hese paling bare salawat nu nyolateun 50.000 teh nu sugih nu susah mah 10.000 malah untuk mere-mere acan sia ngalantur mah tad ngomong lah tanggung susah aing setan teh bener keur ngomong jeung setan lu asup ya aya anu langsung ka hate aya nu ngabentuk aki-aki setan ge sarua bae mentek sing ada basa aki-aki ya kieu tuh aya butuh dunia mah kumaha di ditu tuh di Cisoka aya di ditu nu keur ngembangkeun usaha ngaranna Langit Biru eta itu kumaha carana tah urusanna sapira meuli daging doang urang kadinya set balanja engke urang bakal dibere bonus urang titip dibere bonus komo lamun urang bisa ngajakan mah eta mah teh capina Fatul Muin riba ulah ka make Fatul Muin lah nah jelema susah sih make Fatul Muin lain pan sakanyaho uing mah nu kos kitu mah riba lah angel kasugih tad kos kitu mah nu da di daleuna ulah Fatul Muin mio tad mio tad udah starter lagi mantep jasa tad komo sekupi nu eta teh nu nanggal beureum jambu teh waduh eta betad pokona mah tinggal nyokotan bae jelema invest kadinya engke ente mah boga engke sasaleran sakanyaho tuh ngaji di mana kita mah riba kos kitu mah
atuh naon ngaranna teh ngaranna naon cek dina syariat pan aya ngaran-ngaranna usaha ge geus silana nu kos kitu mah bebeja ngaran geus bae hayu bae geus eta mah ajakan masyarakat ku ustad badaekeun ge kudu di pangajian heuh nya ye atuh tad geus ku ari mah engke bakalna meundang Avanza ka ditu ngeunaheun tad jeung itu mah eta digawe mah bari ngarokok bari magahan ngaji tapi urang boga duit udah sok ajuri bari bakos gitu eta kiai nu sok ngariba-ngaribakeun carekan ge ku sia ngadu kitu jeung aing gitu bejakeun lah buku mah lain hiji bae kitab gitu loba geus ulah make hiji kitab bae bejakeun gatuh ngadu kitu jeung sia geus sia ge masantren itu masantren ngadu atuh susah bae sia lamun teu milu ka dinya mah ji bener oge yo atuh aing mah sakadar nganasehatan sia kitu ge hayang sugih ilmu atuh teu kudu tah mah aing atuh sakadar mere jalan doang geus ka aing ka dieu deui isukan ngalamun mari ngasup mari gula mari ngasup mari gula mari ngasup mari gula jol bae setan make dipikir-pikir kan asup geus pokona mah tanggung jawab gitu lu mun anu nanyakeun dalil geus gitu ejakeun eta mah aya kiai-kiai nu ngaharam-haramkeun kiai ortodok sama kos kitu mah teu nyaho kamajuan teh mah kiai kos kitu mah di bener oge ye dibuka ku sia kitabna pengsong-pengsong teu naon kitabna geus atuh tah karak anak bae jangan ngarikuk jangan subrut aduh boga mio kadeuleu ku batur meuli Avanza drek-drek teh ditangkal tinggal hulunya apa dipantog-pantogkeun pokoknya asal keluar ti jalur nuturkeun setan ulah sok ngabohongan awak sorangan hate sorangan awalna mah janjana ge nyahoeun ka belah dieu nangtangan ya ai sagala haram-haramkeun teu nyaho ikut bau teh kiai geus tanggung jawab aing tolol teh kiai teh eta mah kiai lain di urang lain teh mah di Lampung di urang mah moal mal kapiheulan di urang setan limitnya sudah eta kitu mangeranana ngagilek dina agama ngagilek dina syariat masya Allah karim setik nah iya mangeranan ka setan tuh daun atuh make mangen jangan cai mah teh mangen komi riba sia setan tuh ieu mah nu nyembah ka patung dijadikeun dipungkal pengkolkeun ku jin ku setan kafir nganggap jin sebagai sekutu Gusti Allah padahal jin setan curi sarua makhluk Allah nangieun Allah urang kumaha maha kawasana Gusti Allah ka setan-setan ge jeung Allah maha kawasa Allah ternyata horenganan khaliq makan hiji Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim walau syahida lan lamun nyakseni sopodun arba'atin kang kurang ing papat bizinan kalawan zina hudu maka dan had yadun arba'ah fil azhari ing dalam mungguh kaul azhar wa kadzalan iku kaya ikilah iki hudu arba'un niswatin utai papat pirang-pirang wadon wa abidin lan pirang-pirang hamba wa kafaratin lan pirang-pirang kang kufur alal madhabi mungguh madhab walau syahida wahidun ala iqarihi fala lan lamun yakseni sapa wong suci ingatase iqrar yasi wa fala ay fala had maka oranan had iku wajib
walau taqadhafa lan lamun silih tuding zina ya wong loro falaisa maka orangna ya taqadhafa ikut taqaso silih sos si wong loro walau istaqallal maqdhuf bil istifai lan lamun nunglan sapakang dendali kalawan honi lam yaqai maka olah tuniba ya maqdhuf al buqi'a ing gontuni urang masih keneh ngabahas tentang qadhaf tentang nuding zina mun aya jelema nuding zina kudu siap ngahadirkeun opat saksi lamun teu bisa ngadatangkeun opat saksi maka jelema anu nuding zina dikenakeun sanksi dijilid 80 jilidah. Masya Allah. Kecuali nyana haju sumpah li'an lamun siap sumpah li'an saenggeusna disingsionan hakim atau muhakam tapi nyana terus baik daek sumpah salamet nyana di dunia mun bener tudinganana di akhirat salam lamun bohong cilaka nuding zina hindun kemudian hindun lapor kana berwajib panggil ke Zaid di sidang di hakim nanya ini nama Pak Zaid betul orang mana tanya-tanya tuh di situ ada alamatnya. Woi, gagah ya oh ternyata Cikupa, orang Cikupa, pasar dekat rumah Sarwiti. Sesuai dengan laporan Hindun bahwa yang bernama Zaid telah menuding zina terhadap Hindun, betul? Betul, Pak Hakim. Kamu siap mendatangkan saksi 4? Saya kalau 4 enggak Pak, cuma 3. 4. Waduh, kalau 4 enggak ada, cuma 3. Yang dibutuhkan dalam tudingan zina menurut syarak 4 saksi. Sanggup kamu? Waduh, tidak. Ada juga Ahmad, Muhammad, dan Soleh. Masluh enggak ada, Masluh. Jadi cuma 3. Dengan tidak sanggup menghadirkan saksi 4, cuma 3, maka kamu Zaid akan dihad. Masya Allah. Walau syahida duna arba'atin lamun nyaksian kurang ti 4 bizinan karena saksi zina maka hudu fil azhar dihad kisah dihad berikut saksi-saksi. Masya Allah. Tak ulah sok sambarangan tudang-tuding zina. Wa kadza arba'u niswatin kitu keneh mesti dihad 4 awewe. Ya Allah.
teu kuatnya saksi zina awewe. Andai kata Zaid nuding zina kemudian disaksian ku 4 saksi cuman wanita, saksi 4 tersebut karena wanita teu bisa diterima, wajib hadbat. Wa abidin jeung sapirang-pirang abid eueuh di urang abid. Wa kafaratin jeung jelema-jelema nu kalaluhur teu bisa diterima lantaran ieu awewe abid kafir, laisu min ahli syahadah, lain ahli persaksian. Mantap, tetep bae dihad. Ya Allah. Walau syahida wahidun, lamun nyaksian saurang tapi nyaksianna lain kana zina, ala iqrarihi kana iqrarna seseorang terhadap zina, atau falahat Zaid nuding zina terhadap Khalid atau Hindun tersenang dituding zina itu kena Khalid apor ke karena berwajib panggil ke Zaid, cek Hakim Zaid, kamu telah menuding zina terhadap Hindun. Iya Pak. Kamu siap mengadakan saksi? Tapi saya bukan nuding zina Pak, Hindunnya yang ngaku Pak. Coba mana Hindunnya? Hindunnya didatangkan gadingnya. Ini betul ini Hindun. Zaid, kamu berani-berani nuding zina sama Nyi Hindun. Apa dasarnya? Dia boncengan Pak, naik motor berdua. Nyi Hindun teh aja atuh soal urusan boncengan mata malain zina nukos kitu mah teu bisa diterima. Zaid teu bisa diterima. Tapi nyana duduaan Pak di kamar Pak. Bener mana Hindun duduaan? Atuh bener ge bener duduaan sapira duduaan. Can bisa diterima si Zaid. Tapi nyana ngojai Pak duaan Pak. Hah? Ngojai mah budak angon ge baheula loba anu babarengan ngojai. Teu ieu mah teu bisa diterima. Ngojek duaan, samotor teu diterima, samobil duaan teu diterima, sakamar duaan teu diterima, berarti maneh henteu deuleu. Di sakamar duaan teu bisa, ngojai duaan. Mah sataranjang Pak ngojaina Pak. Sanajan sataranjang tetap teu bisa. Tapi Pak kula ieu neuleunyana keur tatangkeupan Pak. Di mana? Di handapeun tangkal buah. Geus hayang. Gitu Pak, itu eta tanda bahwa ada zina. Hindun, mana tatangkeupan kan di handapeun tangkal buah. Atau soal tatangkeupan mah Pak loba anu tatangkeupan, tapi kula mah teu zina. Dan bisa diterima sia Zaid. Had sia. Pak, tapi beteungna gendut Pak. Hindun, beteung sia gendut kan? Eta berarti sia tanda zina. Ieu mah bayi ajaib Pak. Ajaib ti mana horeng sia. Emang Siti Maryam sia. Segala ajaib segala naon. Nu jelas mah Pak abdi teh lain nyaksian zina Pak, nyaksian kana ikrarna Hindun. Hindun teh ku kaula ditanya, Hindun, ai maneh eta beuteung burayut di mana?
nyana kulumas kalemes awal nama nyaritakeun nyana ngomong bahwa cek jana bayi ajaib, tetapi barang didesak-desak nyana ngaku bahwa ieu adalah perbuatan dengan Bapak Zaid, seorang pegawai negeri. Wah, blon nih pegawai negeri. Nggak rusak citra. Tak jadi Ki Zaid teh lain nyaksian zina, tapi nyaksian karena pengakuan Hindun atau Khalid anu ikrar atas perbuatan zina. Kumaha eta? Walau syahida wahidun, mun nyaksian Zaid seorang ada ikrarihi lain nyaksian zina, tapi nyaksian karena ikrar zina na Zaid Khalid atau ikrar zina na Hindun atuh fala ada teu wajib dihad maki zadanya ikrar atuh. Masya Allah, dek teh ikrar kumaha atuh? Sanajan jagian henteu-henteuan ge kakarak 3 bulan, hayu sia 4 bulan kok pedean sia. Sanajannya henteu-henteuan 4 bulan, 5 bulan meulah sia, geus hese di deuleu sia. Dihareup kos naon di tukang kos naon. Teuh. 7 bulan mesti bisa menghela. Walau taqadzafa lamun silih tuding Zaid jeung Khalid. Zaid nuding zina kaki Khalid. Khalid sarua nuding zina kaki Zaid. Sama-sama tudingan. Zaid nuding zina kaki Khalid. Ki Khalid nuding zina kaki Zaid. Falaisa taqaso henteu meunang nu silih kisos, tetep adili seadil-adilna. Ditanya kebenaran saurang-saurangna, Zaid tanya itu kene Khalid mana anu ngayakeun data anu lengkap etalah nu dikenakeun nu dikenaan had. Lamun Zaid dalilna jelas datana lengkap Khalid dihad. Lamun Khalid datana lengkap Zaid dihad. Lamun duana lengkap duana dihad. Ngan teu meunang masing-masing. Walau istaqalal maqdhuf lamun istiqlal nyorangan jelema anu dituding zina bil istifai kalawan nohonan had lam yaqa'il mauqi maka teu tuniba maksud karena nggon tuniba. Ya ini lamun tudingan zina terhadap Khalid manehna bener-bener zina ngalaksanakeun kana had lam yaqa'il mauqi. Nah ieu mah urusan hukum syara, hukum Al-Qur'anul Karim. Bisa dilaksanakan lamun nagarana make aturan nunyieun dunia yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Di negara urang mah urang sadar dunia menang ngadamel Allah, tapi urang milu aturan-aturan nu lain nang Allah, nyieun aturan sorangan. Lengkap padahal mah dina syara Al-Quran hadis cara bernegara, ayat tata negara, politik, berekonomi, cara berekonomi menurut syara, berbudaya menurut syara. Allah nu nyieun, Allah nu ngatur, Allah nu mere dalil-dalil ngan urang nu teu nurut.
make nyin aturan sorangan timbul ti Yahudi anu keras kepala Nasrani anu sakit hati terhadap aturan-aturan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karenanya sakit hati membangun kekuatan mulai 1 2 3 4 kuari jadi mayoritas di dunia hukum anu bergulir adalah hukum buatan Yahudi berhasilnya atas sakit hati baheula diusir di perangan ku Kangjeng Nabi nyana terus meniti kembali kekuatan nata kekuatan kuari berhasilnya urang ge nu mayoritas Islam di Indonesia milu make aturan nyana aturan Yahudi sekedar informasi urang ngaji supaya nyaho ieu dunia nangieun Allah setiap saat anu tepat ngatur rasul jang supaya inget kana aturan nu nyieun dunia terakhir Allah ngutus Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ieu kuari geus teu dipake aturan Kangjeng Nabi aturan Allah make aturan urang ialah demokrasi liberalisasi wah kuari geus teas geus hese tapi sakadar kudu nyaho wae abeh urang sadar kunaon atuh di Indonesia teu make hukum Islam make hukum demokrasi bae atuh tanyakan ke sana kepada rumput yang bergoyang ulah nanyakeun ka aing atuh nyana anu nyekelan negara ngagulirkeun roda politik atuh kubahanyana ke di akhirat bakal ditanya saurang kunaon jeung kunaon tinggal urang engke nu bakal nonton sebagai rakyat lamun rakyatna ngadukung sarua diasupkeun ka karunggoni dibalang-balangkeun ka neraka jahanam tuh tinggal gitu bae eta masyaallah ada ringgis terserah kula mangan sakadar ngabejaan kiai cenah satuju ulah nanyakeun ka aing manu mantak ngaji kitab ge ieu satuju teu satuju sebenarnya ieu tuh kumaha atuh geus kieu bae ngabejaan bae pokona mah tuh ke di akhirat lamun dipanggil ieu saksina keur eueuh ngabesa ieu kan muriang saksina muriang kita bokok isariqah wallahu a'lam.